Jelema teu bisa ngahampura kana kasalahan batur eta jelema teh sombong jelemana. Sabab bujeng hingga urang salaku makhluk dalah nu kagungan urang salarea, nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut panghampura. Dina mangsa jelema nyieun kasalahan bobolokot ku dosa, kacaturkeun tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun anderok. Lamun pi 5 menit denana manehna rek perlaya, tapi manehna teh tobatanna ganjaranana teh jannah keur manehna. Hartina teh ngahampura. Tah, lamun urang sifatna makhluk teu bisa ngahampura kasalahan batur, yakin disebutna sombong. Urang pada we, urang saling timalan kaulanun, atuh salajengna aya pikerseueun naon purwa ngagingsi linggih dongkap ka dieu. Memang aya perlu nanging sada acanana ti eta urang teh boga budaya. Ari budaya urang teh nete taraje nincak hambalan, nungtik lari mapai bukti, nyuk curug walungan mapai wahangan, ngembit pasir mapai jungkrang, maksud tujuan teh meh malapah gedak. Kagoneng ku agama hartina teh nyaeta saluyu. Saacan pok torolong eyang nyarita itu pati kahareup ti, aduh paman kapua kapayun lenggahna, punten kapengkeran ku putra dalem kahareup maneh pati. Nun Sri Paduka puputon kemang kadaton semaheun abdi sapangeusi nagri, hamba sapangeusi nagara, nampi kana pangbagya salira mah pangabaktos. Sembah kula aya dina dampa sampean panjenengan, mugia katampi kalayan kapingahan sembah jisim abdi kangge salira dalem. Diterima ku diri. Hatur nuhun. Atuh kalihna ti eta hapunten tina naon rupihal kalepatan. Ageng sareng alitna maklum ciri sabumi cara sadesa, jawadah tutung biritna. Sacarana pilih aya cara nu kacana di desa nu kabantu di kampung, nu kajinging di pakemitan yeuh. Ai nyarita tong make lagam jadi kakagoknakeun bieu teh sia teh. Heuda kagok. Aduh, dituluikeun saloba keneh tapi lagu tereh anggeus. Taku kituna salirang mugia tiasa ngahapung geus ya. Jadi carek teh kitu we sia mah. Aduh punten we kulan-kulan. Punten awahing kubingah jisim abdi teh. Aya pikir saeunaon jisim abdi teh digingsi linggih dongkap ka dieu mangga saurkeun ka Aldebaran. Sim kuring bujeng hingga ka punut marganing tanaga larapati kasangakeun saha Aldebaran teh muhun abdi. Eta teh nyawa. Nah, sia teh. Kitu bulan. Punten paman kapengkeran ku kaula sawios den sing raos bae ganteng timbalan kaulanu ajeng eyang aya pikerseueun naon purwa ngagingsi linggih dongkap ka dieu. Memang aya perlu ya. Saperkara eyang ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan hidup biasa nyaosan kana pangangkir eyang.
Kadua dietati timbalan barina sugema nu jadi kolot nyatana kaula nempo anu jadi turunan kiwarite gede enggeus dewasa eukeur anu sasatna boga incu hiji-hijina ibarat nanggeui endog bebereumna kanu jadi incu dimimiti gubrak ka alam dunya da geuning indungna parantos ngantun da buru sutuluy sapoe rejeung kabungah jeung kasedih teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa leres Gusti dirorok di zaman bolon di zaman lemet di aais di zaman leutik nepi ka ayeuna geus jadi jalma anu kapandang pamujian balarea loba nu ngecap jempol kapun incu para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesto budak era dengan mika dedeuh sasat nu jadi incu teh negrakeun tina karya bari jeung nembongkeun kasolehan leres ulah kapanang ku kolotna ku kaula ieu budak teh jujur kapanang ku kaula ngeunaan pribadina da sidi kaula apa kana karakter ieu budak istuning ieu budak teh teu kumalungkung henteu boga rasa ieu aing uyah kidul najan bari jeung anak menak nyata anak kaula tapi nembongkeun kahadean ka sasama buktina rahayat ngelu-elukeun kabehan rahayat dina mangsa ieu budak muriling ka tepis miring anya celang ka padesaan yakin rahayat anu mapagkeun teh daratang bari jeung bear budi nembongkeun seuri anu ngagelinyung dasarna teh kulantaran ieu budak nembongkeun kasolehan leres beda pisan sareng pun anak mah nya tuang putra tuang putu mah anu sakitu luar biasa soleh isim abdi teh lain dumeh payuneun sepuna da ieu budak teh geuning nemungkeun kahadean kaitu ka dieu teh lain ukur bahasa unggul tapi bari jeung prak-prakanana ai ku kitu teh mah dateng maruteng bebenyit anak cengceleng anak merak kukuncungan uyah matara teh es kaluhur salira pisan keur nonoman kitu pisan nya ngan aya langkungna ai putu salira mah ganteng ai akina mah berwes tong kitu sabisi dikurangan gaji teh salah ketang salah kitu incuna ganteng akina ge ganteng tah kitu naek gaji teh leuwih ganteng akina mah pokona mah nya tah ieu teh bagja nu aya sup papadana naon sababna sabab yakin kulantaran geus jadi pamujian balarea kulantaran loba jalma-jalma budak kaula teh keur maeukeur yakin kaula teh ti da moal teterusan jadi raja teh hiji mangsa kaula bakal lengser ka Prabon turun tina tahta kerajaan anu memang kudu aya kadaraan kaula jadi raja eueuh deui anu bakal neraskeun kaula jadi raja di negara yakin nyaeta turunan kaula incu kaula sorangan laras Gusti nu matak sok sasiereun sabeunjeureun nyaeta pikeun mere pepeujeuh piwejang jeung sajabana da sabab pun anak pun incu ayeuna
anu kudu nembongkeun sepak terjang banting tulang dina mangsa engke nembongkeun karya ka nagara jeung ka bangsa. Aduh naon kaula mah sepi keneh ku pangarti tuna keneh ku pangabisa jauh ka ngagaduhan ilmu anu tangtu. Piraku kaula keur dijenengkeun jadi raja, enggal-enggal mah kaula teh teu tiasa, sedangkeun perkara katerangan lamun nita teh kudu ka ahlina, lamun yakin tunggu karuksakanana. Bener teu salah. Tapi aya ubarna naon nyaeta diajar sambil jalan. Da eyang oge baheula dina mangsa jadi raja oge ngarasakeun kumaha hese belekena, kumaha capek itu ieuna. Tapi ku ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh luhurna gunung oge bakal disahandapeun mumuncangan. Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok, tupi hartosna beja anti. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok, anu pecaya nu nyabok, dikadek sewaing. Lepat, salah. Nyaon itu, boromah ku aing dipandang kolot jadi. Eta teh sarua jeung alon-alon asal kelakon. Najan bari jeung lalaunan tapi ngeureuyeuh. Tah dina eueuh deui jalan jeung katangtuan lintang ti urang teh kudu mukakeun hate anu gede jeung pikiran anu luas. Dina mangsa hiji mangsa enjing jaga ninggeto hidup jadi ais pangampih kudu mukakeun lawang, kudu mukakeun pikiran. Sabab raja jadi pemimpin itu ieu teh berat pisan. Bisa disebut enteng ning bangga, ari enteng na karigek dina kursi kerajaan, ari bangga na kudu nyumponan naon rupaha kahayang masyarakat. Masyarakat anu sakitu lo, masyarakat anu sakitu heterogena. Yakin urang teh kudu demi negara, demi bangsa diheulakeun tur tak diprioritaskeun ulah nepi ka miheulakeun kepentingan pribadi. Sabab dina mangsa dijengkeun jadi ais pangampi diungkulan ku kitab janji, ari janji na teh toh pati jiwa raga heh nyawa dipalar kasalamatan negara jeung bangsa. Seolah-olah ieu awak diwakafkeun ka nagara, ieu diri dibaktikeun ka negeri. Nu mawi yakin jadi heulakeun kepentingan umum ulah nepi ka heulakeun kepentingan pribadi. Da ai beunghar tur tah harta mah ukur populasan. Timbalan kaulan dina hate gedurkeun kasumangetan, gedurkeun nyaeta pikeun rasa pri kamanusiaan anu tangtu geus dicirian ku para karuhun anu parantos ngantun dina mangsa perlayana dina nyokot hak kamerdekaan dina leungeun jajahan. Dibelaan toh pati jiwa raga heh nyawa dipalar kasalamatan negara bangsa. Teu saeutik eta para pejuang balik tinggal ngaran, teu saeutik para pejuang balik ka pilemburan ninggalkeun ukur sasamet karya. Pamajikan anak jadi yatim jeung jadi randa. Tapi buah dina perjuangan eta ngawujudkeun merdekana nagara. Tah, urang ayeuna dina alam merdeka nu dipenta ukur kesang jeung tanaga pikiran ongkoh yakin lamun urang goreng dina digawe urang tanggung jawab ka para karuhun kumaha, tanggung jawab urang ka rakyat kumaha, ka nagara kumaha. Oh laras sing inget urang teh manusia, ari manusia beda jeung sato. Seperti anjing buduk di jarian paeh samet bilatungan
tapi manusia sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku diri sewang-sewa da urang di dunya ukur diumbarakeun hiji mangsa bakal balik ka alam padang kue panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang akhirat disebutna timbalan tah nu madak yakin ieu diri dibaktikeun ka negeri teh saolah-olah jadi kudu jadi ladang ibadah sing jadi amal anu hade anu nyalamatkeun diri anjeun jaga di dunya nepi ka akhirat timbalan kaulan sok ku ayana ngeureuh ku ayana nikreuh jeung sajabana eyang yakin eyang percaya nyaho kana tabeatur tak karakter hidup teu carekeun itu ieu teu kacaritakeun goreng da lamun ngudak kana babaturan eyang di sabagean nagara anu lian dulur-dulur akama dulur-dulur eyang batur-batur eyang kerabat jeung kolega eyang loba baroga budak loba boga turunan incu jeung sajabana kadang-kadang eta incu kadang-kadang eta anakna teh kabehana teh loba anu ngayakeun tindakan sakarep ingsun samemena rasa maneh kebal rasa maneh pangkawasana anu teh saeutik anak-anakna jeung incu-incuna terjerumus kana narkoba jeung narkotika teu saeutik anu arulin dina di diskotik teu saeutik anu ngundeurna teh di tengah peuting balik-balik bari jeung berang ai beurangna teh bari gadag-gedek nyenyekek botol soloyong boy timbalan teu saeutik anu kitu naon dasarna kulantaran dina awakna teh dipepekan ku aturan agama jeung dari gama tah lain goongna beuh karya kulantaran hidup mah diwewegan ilmu panemu jampe pamake boh agamana boh dari gamana ku kituna eta teori-teori teh gerak gerak amalkeun bari jeung sing nemongkeun karya anu hade anu baris mangpaat pikeun balarea luyu jeung katerangan khairun nas anfa'uhum linnas panghadena jelema anu mere mangpaat ka jelema deui laras kaula nu timbalan Gusti percaya ka tuang putu nya kasih incep ieu mah da pamunteunna ge katinggal meuni cekas nya kuat didikanana ieu budak teh percaya keneh ka tuang putu tibatan ka pun anak manoyot miuni bagong heuras beuheung hese di lempengna pun anak mah da ngarumasakeun simpuring teh loba teuing kal di luar gawe teh teu malire ka kulawarga tungtungna teh teu kadidik teu kaatik teu kawara anu tungtungna teh sakarep ingsun pun anak mah kadang-kadang tilu poe teu balik ditelepon teh di mana sia koplok ai jawabna teh ieu bae keur dioyo cenah kitu kitu we dioyo teh naon oyo teh apa nama eta we nya akibat diculkeun teuing akibat teu kagero da teu kagero kumaha da pun anak mah seueur sabaraha anak teh 40 eta anak 40 sia teh nya 40 teh kakurung anak kucing 2 teh Gusti nya sarua we anak da kanyana mah sarua tapi parendene kitu jisim abdi ge nyawe nyage bodegong buraong nya hade goreng oge anak sorangan gitu geraranteng we jiga abdi percaya itu
kaset timalan kaulanun ngan nyokok kana pribadi tadi eyang geus nyaritakeun nyaho kana tabeat diri anjeun tadi ngeunaan karasep ngeunaan kahayang jeung sajabana ngan aya anu beda ieu ayeuna saminggu ayeuna katempo ku eyang teh caman semen dina mangsa barang tuang jeung lamun lempang sok melong kosong bangun aya anu di pikiran ku diri anjeun eyang jadi bang baluh kana kolbu ngaganggu kana hate dina mangsa ngeuyeuk daya ngolah nagara teh kulataran nempo nu jadi incu kawas anu muyung dah henteu eyang alahna da moal bisa dibobodo kolot makasih da geuning hidup marada dusun aya kahayang teh tara buju beja cing atuh kali-kali mah ngomong ka kolot teh da anu jadi kolot lintang ti eyang unggul kasaha deui tamplok aseupanana ieu kanyaah lintang ti ka diri anjeun sok atuh neng kasep atuh bisi wayang naon geura ngomong ka itu bisi hayang ngajieun pila dikumpai mangga saurkeun nya urang hubungan bapak-bapak Asep Puloh anu boga cekas eta teh kitu-kitu ka Bapak Kadus Dodo nu gantengna jiga uing nya henteu eyang tong bohong kasep bisi hayang kawin sok da geus waktuna kawin eta eyang lain eta sanes jadi lain hayang kawin sanes kaulanun atawa hayang transportasi kumaha bisi hayang mobil atawa motor bisi hayang motor Harley Davidson sanes eyang lain sanes bisi hayang motor X-Max sanes atawa mobil Pajero sanes atawa mobil Toyota Fatihah apaan panggil eta sanes eyang lain sanes atuh hayang mobil HRV sanes udagan kaula kange transportasi itu ieu mah sanes eta aya atuh naon teu ayana naon ulah kabohong ulah dibuni-buni da nyaho da karasa kudu jadi kolot sabab ngaganggu kana hate kolot sajajar jeung ngaganggu dina mangsa ngeuyeuk daya ngolah nagara oge kasih sing balaka den beung aya kene sepuh jaga mah lamun tos perlaya ukur jeung cerikan padung bari neuteu foto atawa kumaha wios kaula kedal eyang empek aduh punten atuh eyang memang kaula teh rada kaganggu ieu teh hate teh tah geuning cing kaganggu ku saha nah aya anu ngaganggu preman atawa naon sanes kaula nu lain sanes bisi aya ormas ngaheureyan mun aya ormas ngaheureyan diarit wae sanes kaula nu lain sanes bisi gitu bisa anu ngacungkeun arit deui sanes naon kaula teh nguping hiji keterangan kumaha yen pangeran moal bade ngahampura eta jalma parido hampura ti indung jeung ti bapana sedangkeun indung anu ngakandung bapa anu ngayuga
Cisaat sanes, Cijambe sanes, Tanjungwangi sanes, di Jabong sanes. Beda ai sok mineng nabeur di dieu mah. Apa di mana-mana nate. Mineng ting dahargana si di apana teh. Di mana? Ari aya nate nyaeta di negara Amarta. Di negara Amarta nya. Ai Kangjeng Rama Gatot Kaca teh hiji lurah tamtama negara. Panglima tertinggi negara Amarta gawe nate tugas nyaeta pikeun ngahindarkeun rupaha ancaman marbahaya nu rek asup ka negara Amarta tameng panghareupna teh Tuang Rama Gatot Kaca. Waduh, teueuh jago idep teh. Eta teh ya. Tah ai akina aki hidap atawa Rama Gatot Kaca aya keneh aya saha kakasihna ari kakasihna teh nyaeta Arya Bima. Arya Bima eta teh nyaeta Arya wakil raja di negara Amarta. Dupi rajana saha? Ai rajana teh Yudhistira, anjeun teh sarua aki. Sabab ai Amarta teh sagulung sagalana teh Pandawa. Dupi Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul saturunan disebutna Pandawa. Eta teh ya. Oh. Hiji Yudhistira, kadua Bima, katilu Arjuna, kaopat jeung kalima kembar. Saha? Nakula Sadewa. Kapungkur nama Upin Ipin dan teh nya ngan kulantaran mencret diganti nya odang oding ayo odang oding kasenteg nya eta teh laras eyang tuluy dengeting jadi rejeput cenah nya ta eta Pandawa 5 teh aya keneh aya dupi eyang istri garwana aki hidep Bima nya Ratu Pringgandani ngaranna teh Ratu Arimbi. Ratu Arimbi eta aya keneh kakurung Rama anjeun aya keneh ta sagedengeun Pandawa teh sok dituturkeun ku Punakawan. Dupi Punakawan teh jelema anu sok ngabantuan naon rupaha kaprihatinan Pandawa. Aya opatnya diantawisna hiji ngaranna Semar tah anu tilu anakna Semar saha anak kahiji ngaranna teh Cepot kadua Dawala dupi katilu Gareng. Oh, ngan diantara anu tilu anakna Semar ulah deket-deket jeung nu ngaranna Cepot. Nah, sabab eta mah sok ucelak ecrok. Sok ucelak ecrok kumaha? Oh sok unyam injem leuheung lamun mayar madahan teu. Abdi korbanna oge. Nya. Da ayeuna teh Cepot teh keur kacaturkeun cenah ayeuna teh keur rada beunghar sabab jadi koordinator Bang Emok cenah nanti. Eta teh muhun, tah ulah deket jeung eta. Bisaan nyaritana. Joleah we hati urang teh barang bere ka manehna teh. Eta teh nya, tah. Eta anu jadi nasabna diri anjeun. Aduh, Widian atuh eyang kaulah hoyong ka ditu. Pasti maneh datang hayang ka itu. Ngan omat sakaliti kumaha janji tadi tina mangsa kaulah tepang memereu sabulan 2 bulan kaulah bade wangsul bener timbalan di Widian ku kolot sok lamun kitu carana rek iraha imitna
mual di anjing pagetokeun rupina ayeuna timalan ti wayahna cokotan ganas maksudna kangge itu buah tangan keur ka ditu kangge oleh dua oleh panggil pan sarua laras Gusti kalaresana dari Pak Aceh Pulo tepan ayat 7 kintal gawe bareng sareng sadayana obos-obos para pengusaha nyata ikatan PNS teh pedagang nana subang nya sugan aing pegawai negeri sanes ai Pak Aceh Pulo mah pedagang PNS na teh pedagang nana subang ai abdi mah PSS naon PSS teh pedagang susu subang nah apa ngadu sapi abdi teh sapi perahnya gitu Gusti wayah cokot ganas oge iring-iring ieu budak wayahna jajabkeun ku sajumlah badega sae mangga wios kaula wae nyalira yang da kaula mau keur panganungkul teu hade kitu kasih tetep we ai kolot mah hariwang ingis ku bisi rempan ku sugan teh wayahna we kudu daek diaping ku 10-20 komandan mah sangkan reug-reug hate aya sae atuh mangga ngiringan wae nu rupa kapal da kitu deh saya paman nitip ongko baktos ka Gatot Kaca da geuning tepung jodona teh tuang ibu teh pan harita teh keur disaembarakeun bejakeun emut keneh ka Emang Tirta Sakti gitu nah kumaha gitu apan anu ngelehkeun Emang dina mangsa jadi jago saembara harita teh pan Gatot Kaca eta teh nya tuang Rama harita nyumput buni di Nucaang jadi nyelgerak barijeng teng katembong salin jinis mina rupa jadi wujud goreng patut nu katelah budak buncir budak leutik rek boroma dianggap remeh Emang teh ai jekuk teh ngaburi nyai Emang nepi ka kaluar ieu panon rada bolotot baheula mah sipit jiga Cina eta teh Jawa mun teh hidup percaya mah kulit mang oge jeung aci masa jajar nepi ka katingali urat-uratna oge nya kitu aya denge teuing jelema jekrut sia eta nya kitu deh sae atuh eyang widi kaula bade miyos sok baktos ti eyang kasadaya kadang Pandawa timbalan kaula nun kuninga Kanjeng Rama Gatot Kaca kagungan turunan nyata henteu ngahaja disumputkeun tapi dah hanya geus rada kitu jalanna ieu mah dosa eyang timbalan kaula nun kinten-kintenna bakal ngangkeun ka kaula Kanjeng Rama bakal teu kitu bejakeun ka eyang bakal ngancurkeun nagara Amarta lamun teh tuang Rama teu ngaku ka anak sorangan saya mangga rampung dawuh tutas pengantika katikas kantun pinara hamid